Ngaran kuring Andre. Harita umur kuring keur 18 tahun keneh. Basa tahun 2017 kuring mangrupakeun salah sahiji mahasiswa anyar di kampus anu aya di Jogja. Aslina kuring ti Bandung. Kuring kuliah di Jogja, alatan anu jadi bibi kuring cicing di Solo. Disaprak anu jadi emang kuring maut. Bibi kuring teu boga batur dina ngalakonan hirup sapopoena. Keur mah ukur boga budakan hiji-hijina, kabeneran budakna teh geus digawe di luar negeri. Geus puguh we moal bisa panggih unggal poe. Itung-itung ngabaturan anu jadi bibi, nya kuring mutuskeun kuliah di Jogja. Pikir kuring jeung anu jadi kolot kuring, ngarah kuring bisa ngalengokan anu jadi bibi kuring unggal mingguna. Anu jadi sabab ku jarak nu jauh, kuring kudu bolak-balik Solo Jogja. Nya kuring mutuskeun keur ngekos di daerah anu teu jauh ti kampus kuring. Ieu pangalaman mimiti kuring jauh jeung nu jadi kolot kuring. Sabarna kuring ngarasa hariwang, cicing hirup di panggombaraan. Dulur kuring pernah cacarita ngeunaan kumaha rasana hirup sorangan. Tapi sanggeus dipikir deui, nya kuring ngerasa sanggup hirup sorangan. Sok komo deui kuring pangawakan lalaki, jeung teu ngarasa leuleungan teuing di lembur batur, di mana ngarasa sono ka kulawarga. Nya kuring kari balik ka imah anu jadi bibi kuring. Kos-kosan tempat kuring cicing kaasup kos-kosan sederhana. Teu gede kaayaana jeung teu loba fasilitas anu disadiakeun. Sakumaha umumna kos-kosan jang budak kuliahan. Anu ngaranna jaringan internet mah geus pasti sadia. Keur minuhan kabutuhan mahasiswa anu ngekos di dinya, di mana kudu migawe tugas kampus. Tempat kos-kosan kuring saliwat mah siga imah susun, tapi ukuran bangunana jauh leuwih leutik. Puguh di jerona ngan ukur aya 10 kamar, anu ukuran masing-masing kamar ukur 4x3 meter. Ngahaja kuring teu milih atawa neangan kamar kos anu alus jeung gede. Pamikir kuring supaya ongkos sewana teu mahal teuing, jeung dipake ukur jang harita ari keur kagiatan diajar di kampus. Kusabab ari dina waktu-waktu prekuliah mah kuring balik ka Solo nyaeta ka imah anu jadi bibi kuring. Kos-kosan kuring aya di hiji komplek perumahan anu lumayan sepi kaayaana. Teu rame kendaraan anu lalariwat ka eta komplek. Hal ngeunaan kitu oge anu ngabalukarkeun kuring milih tempat kos di dinya. Ngarah tiis jeung jempling dina kuring keur diajar pamikir kuring. Memang katempona eueuh hal anu aneh salila kuring ngekos di eta tempat. Nepi ka hiji peuting aya kajadian anu ngarubah peuting-peuting saacana. Kuring inget eta peuting teh
malam Jumaah. Saacan sare kuring sok mukaan channel YouTube dina laptop bari gogoleran. Kuring neangan channel anu boga konten misteri nayangkeun episode anu anyar. Sabenerna kuring lain jalma sieunan. Kuring wani-wani wae jang lalajo channel YouTube anu eusina konten mistis atawa carita-carita pikasieun. Kuring kaasup jalma anu boga rasa penasaran oge. Hayang nyaho kana kejadian mistis anu kaalaman ku para palakuna. Timimiti ngeunaan jalma-jalma anu kasurupan atawa anu kawenehan manggihan makhluk anu disebut jurig, dedemit jeung sajabana. Sakapeung kuring sok ngarasa teu percaya kana naon hal anu dilalajoanan ku kuring. Sok aya anu siga jijieuna dina kajadianna. Siga anu tujuanna nu penting loba viewer eta channel YouTube teh. Tapi sok sanajan kitu, jang kuring mah nya lumayan we jang hiburan harita. Peuting eta waktu geus nembongkeun jam 10 kurang. Harita kuring geus beres ngalalajoanan konten mistis. Laptop ku kuring dipareuman. Malahan kuring oge boga niat rek langsung sare sanggeusna. Ngan hanjakal. Rasa lapar kuring miceun rasa tunduh kuring harita. Kuring karek inget yen kuring can dahar ti sore ti balik kuliah. Nya kuring oge mesen dahareun dina aplikasi ojek online. Kuring mesen sangu goreng ka beuki kuring. Sanggeus kuring ngorder dahareuna, kuring iseng keluar ti kamar, muru ka teras kamar kos-kosan eta. Kebeneran kuring nempatan kamar nomor 6. Anu mana eta kamar ayana di lantai 2. Peuting eta kaayaan karasana sepi jempling. Anu ngeusi kamar nu sejana teka sampak jeung teka denge aya anu nyaring keneh. Ting peda geus sarare atawa memang keur areueuh di kamarna sewang-sewangan. Dina 10 kamar anu disadiakeun sanyaho kuring puguh ge aya hiji kamar anu kosong keneh eueuh anu ngeusi. Nyaeta kamar nomor 7 anu kabeneran ngarendeng jeung kamar kuring. Kuring memang acan lila nempatan eta kamar kos-kosan teh. Kurang leuwih karek 2 minggu aya di eta tempat. Jadi jeung anu lian oge can pati warawuh. Sora angin peuting kadenge jeung karasa ngadiusna ku kuring peuting harita. Komo deui kaayaan di komplek eta puguh geus sepi jempling. Sasakali kadenge sora anjing anu ngagogok. Meureun di salah sahiji anu boga imah di eta komplek aya anu ngabogaan anjing. Supaya teu karasa tiris pisan dina ngadawung di teras kamar kos-kosan, nya kuring bari nyeundeut rokok sabatang
anu puguh geus dibekal ku kuring ti jero kamar keneh. Bari dina kaayaan kuring ngenyot rokok sakali-kali, kuring merhatikeun sabudeureun tempat anu aya di luareun kos-kosan kuring. Ngeunaan kaayaan imah-imah di komplek eta dina wanci peuting. Kasampak tatangkalan anu rarajeg di sisi sapanjang jalan komplek eta. Nepikeun ka hiji mangsa, kuring ngerasa aya anu aneh jang kuring. Basa panon kuring nempok ke salah sahiji tangkal anu teu jauh ti tempat kuring ngajanteng. Tangkal eta teh ayana pas pisan lempengeun hareupeun teras kamar tempat kuring cicing. Saliwatan ku kuring diperhatikeun eta tangkal teh siga anu oyag-oyagan daunna. Tapi basa diperhatikeun ku kuring, oyagna daun teh teu siga-siga daun anu oyag alatan katebak angin. Eta daun teh oyagna siga anu ngahaja. Aya anu ngendek-ngendek palebah dahan tangkalna. Nyarita kuring jadi leuwih nalak-nalak ka palebah tangkal anu oyag daunna teh. Kuring teu miceun teutepan ka palebah tangkal eta. Kusabab hayang mastikeun teh nahan naon anu ngabalukarkeun eta daun teh oyag sarupaning kitu. Basa kuring keur fokus nalak-nalak melong ka eta tangkal. Sakolebat jol katempo ku kuring siga anu ngablesat ti eta tangkal. Sakedapan kuring langsung curinghak nampo kejadian sarupaning kitu. Malahan rokok anu keur dicapit ku kuring nepi ka lesot dina leungeun. Saking kuring ngerasa kasimen nempo anu ngablesat eta. Kuring ngajanteng ngahulang benang sababaraha waktu mah. Dina kaayaan keur ngahulang siga kitu, kuring kagerewahkeun ku sora anu kadengena siga aya anu ngetrok pantau gerbang kosan kuring. Ngadenge kitu, kuring langsung teu mikir panjang deui. Buru-buru muru kanu tangga kosan, maksud rek turun rek mukakeun pantau gerbang. Sajeroning keur muru kana gerbang, kuring rada mikir. Nah asa can lila kuring pesan sango goreng teh. Tapi tukang ojek teh geus nepi deui. Jeung teu kadenge aya notifikasi tina HP kuring yen eta pesanan teh geus nepi. Ngan kuring teu pati mikiran ngeunaan hal kitu. Pamikir kuring, nya meureunan kuring kajongjonan teuing basa tadi ngadaweung dina teras luhur kamar kosan kuring. Pantau gerbang geus kaciri. Kuring tuluy ngalengkah ngadeuketan eta gerbang. Pantau gerbang kosan kuring dijieun dina beusi anu bentukna carang-carang. Jadi lamun aya jalma disatokangeun pager gerbang, geus pasti katempo ti jero keneh oge. Harita kuring nempo aya anu keur ngajanteng di hareupeun gerbang. Tapi teu pati jelas katempona ku kuring. Kusabab kaayaan di eta tempat rada poek. Lampu anu aya di buruan kosan teu pati caang nyorot ka palebah gerbang. Kuring rurusuhan muru kana gerbang. Bari satuluyna muka selot gerbang, maksud rek muka gerbang. Barang bray pantau gerbang dibuka,
kuring ngerasa heran. Sing horeng di satu kangen gerbang teh teka sampak aya jelema. Eueuh sasaha. Kuring rurat reret ka saluaran gerbang ka kenca jeung ka katuhu. Maksud rek neangan anu tadi ngagedor jeung ngajanteng di hareupeun gerbang. Anu katempo ku kuring jalan anu sepi jempling, kosong molongpong eueuh hiji-hiji acan jalma anu lalar liwat palebah dinya. Puguh oge imah kosan kuring teh ayana di tungtung komplek anu belah katuhu bangunan aya tembok benteng anu lumayan jangkung, anu mana satu kangen tembok benteng eta teh pasawahan jeung kebon-kebon milik warga kampung. Angin beuki karasa nyelecep kana awak kuring. Jeung suara anjing anu teu nyaho di palebah mana anu masih keneh kadenge ngagogog. Sanggeus kitu mah kuring buru-buru asup deui ka jero. Bari nutupan deui panto gerbang eta. Salah dedengean jeung salah tetempoan meureun pamikir kuring harita. Ngan aya rasa anu beda ti mimiti harita. Nah kuring ngarasakeun jadi saeutik rada keueung aya di eta tempat. Komo deui basa kuring leumpang ngaliwatan sababaraha kamar anu aya di lantai handap. Kabeh kamar katempona poek ku kuring. Eueuh hiji-hiji acan kamar anu katempo lampu kamarna hurung. Tina kaayaan kitu kuring teu ngeureunkeun lengkah muru ka palebah tangga jang naik ka lantai 2. Basa sajroning kuring keur leumpang nicak tangga hiji-hiji aya rasa anu beda. Karasana ku kuring hawa asa rada ngaheab haneut. Siga hawa lamun rek hujan teu jadi. Matak hareudang karasana. Tapi kuring ngarasakeun hal kitu teh basa keur aya dina tangga. Jeung ngadadak bulu punduk asa muringkak. Cenah beca cek kolot mah lamun urang ngarasakeun hal sarupaning kitu nyirikeun yen harita di tempat eta keur aya makhluk atawa jurig anu rek nembongkeun yen manehna aya, atawa istilah kasarna mah harita teh di tempat eta keur aya jurig, liriwa atawa makhluk anu datang. Kuring teu apal makhluk naon anu harita aya teh. Teu katempo tapi bisa karasakeun ku kuring. Atuh ngarasakeun kaayaan sarupaning kitu. Kuring buru-buru ngagancangan lengkahna dina tangga. Sangkan buru-buru nepi deui ka kamar kosan kuring. Barang nepi ka lantai 2 kuring ningali karanjang leutik wadah runtah anu aya di tiap-tiap loang panto kamar kosan geus tinggal loler. Siga aya anu ngagulingkeun. Kuring ngerasa aneh. Rarasaan basa tadi kuring rek kahandap. Kuring nempo kaayaan biasa wae. Eueuh anu aneh. Nah ayeuna eta wadah runtah teh beuting garuling siga kitu. Piraku aya ucing ngaliwat mah tuluy ngaguling-gulingkeun wadah runtah. Asa teu mungkin cek pamikir kuring. Tapi kuring teu manjangkeun hal ngeunaan kitu. Bari ngaliwat
hiji-hiji eta wadah runtah anu ti guling teh dibenerkeun ku kuring. Tapi basa kuring keur ngomekeun wadah runtah anu aya pas di hareupeun kamar nomor 7. Kuring saliwatan siga ngadenge aya suara awewe anu keur ceurik. Hawar-hawar kadengen harita. Atuh ngadenge sarupaning kitu. Kuring bari rada dongko. Jadi nelak-nelak ngadengekeun eta sora. Bari saeutik-saeutik ngadeukeutkeun ceulikan cak kuring. Kapalebah panto kamar eta. Beuki dieu beuki jelas kadengen eta sora anu ceurik teh. Kuring jadi beuki penasaran karena kejadian harita. Maksud kuring rek ngetrok panto eta kamar. Pamikir kuring, sahanu nyaho kuring bisa nyaho aya naon atawa kuring bisa nulungan ka eta awewe anu ngeusian kamar eta. Karek oge rek ngetrokeun leungeun kana eta panto. Kadenge di kamar kuring aya suara HP disada. Atuh kuring buru-buru ka kamar, buru kana HP anu disada teh. Pikir kuring, bisi tukang ojek anu rek ngatirkeun pesanan dahareun teh. Basaku kuring ditempo. Sing horeng bibi kuring anu di Solo nelpon ka kuring. Halo, assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam, Dre. Andre keur naon jeung keur di mana? Teu keur naon Bi, Andre nuju di kosan. Aya naon Bi? Teu naon, Dre. Bibi mah nanya kabar hungkul. Andre geus dahar can? Teu acan Bi. Bogo ge ieu Andre teh nuju pesen sangu goreng di GoFood. Tapi can jol wae pesenana. Oh gitu. Nya atuh Sabtu mah Andre balik kuliah, langsung we ka bibinya. Mondok di dieu, ngarah bibi aya batur. Jeung si eteh nelponan wae ka bibi nitah nalingakeun Andre. Ge ku bibi dipangmasakeun ka resep Andre. Nya mangga Bi. Ge Sabtu wi kuliah langsung ka Solo Bi. Nya atuh kitu weh. Sok bisi rek istirahat mah jeung kade sing ati-ati nya di dinya. Kitu panita anu jadi bibi kuring harita. Sanggeus narima telepon tinu jadi bibi kuring. Kuring jadi mukaan HP deui. Maksud rek ninggalian bisi aya notifikasi pesanan sangu goreng kuring geus nepi mana. Tapi weleh dina aplikasi online eta eueuh notifikasina naon. Meureunnan keur masih kena dijieunkeun can beres. Ari orderan kuring mah ti mimiti ge geus ditarima. Bari nungguan pesanan kuring nepi. Kuring ngagoledakeun awak dina luhur kasur di kamar kosan kuring. Teutepan manteng kapalebah lalangit kamar. Bari mikiran, nah aya naon di kamar sabelah. Nepi ka kuring ngadenge aya suara awewe anu keur ceurik. Tapi basa di pikiran leuwih jauh. Kuring karek ingat yen di kamar nomor 7 mah papanan puguh ge kosong. Eueuh anu ngeusian. Dina waktu 2 minggu can pernah kuring ninggali aya jalma anu kaluar atawa asup ka kamar eta. Pantona teu oleh nutup jeung dikunci. Meureunnan karek poe ieu ngeusi eta kamar pamikir kuring. Nya meureun kuring teu apal we yen eta kamar geus aya anu ngeusi.
Kusabab kuring sapopoe tadi aya di kampus. Jadi teu nyaho lamun aya penghuni anyar anu nyicingan eta kamar. Teuing peda peuting eta mah kuring ngarasa capek pisan. Harita basa kuring keur ngagoler dina kasur. Teu karasa ngalenyap kasarean. Bari teu poho HP mah aya dina leungeun kuring. Bisi aya telepon ti tukang ojek. Lamun pesanan kuring geus nepi. Karek oge sakerejap kuring sare. Ujug-ujug kadenge ku kuring siga aya anu kaketrok kana panto. Kuring mukakeun panon. Bari mastikeun deui heula sora anu kadenge ku kuring. Tekung silila kadenge deui sora panto kamar kuring diketrok. Sanggeus yakin eta sora teh ngetrokna kana panto kamar kuring. Nya kuring cengkat tina sare. Bari tuluy ngageleyeung leumpang ka palebah panto. Bisi anu rek ngabejaan yang dihandap geus aya tukang ojek nganterkeun pesanan kuring. Kitu ceuk pamikir. Tapi barang dibuka, hah? Sasaha? Kuring teu nempo hiji-hiji acan jalma di eta tempat. Kaayaan gang kosan sepi eueuh sasaha. Ya kuring asup deui ka jero kamar bari nutupan panto. Can lilat di harita. Kadenge ku kuring siga aya sora anu ribut di sabeulaheun kamar. Kadengena siga anu blag-blig-blug tepuguh. Sakapeung eta sora siga sora anu dibebeutkeun. Bari dibarengan sora anu ceurik jejeritan. Kuring jadi penasaran kana eta sora. Nya kuring ngantelkeun ceuli kana palebah tembok. Maksud rek ngadengekeun aya naon di sabeulaheun kamar kuring teh. Beuki lila jelas kadenge eta sora anu ribut teh. Yeuna keur kaayaan kuring ngadengekeun eta sora. Kadenge ku kuring aya sora awewe anu menta tulung. Kuring langsung mundur ngajauhan eta tembok. Hati jadi tagiwur teu rasa. Sieun aya kajadian naon di kamar sabelah. Komo deui kadenge sora menta tulung. Nya kuring ngawanikeun maneh kaluar ti kamar kuring. Maksud rek ka kamar sabelah rek nanyakeun aya naon. Barang geus dihareupeun eta kamar, kuring langsung gegedor kana eta panto. Bari teu poho gegerowan kanu aya di jero. Mbak, permisi mbak. Mbak, permisi mbak. Tapi boleh anu ngabuka eta panto. Malahan eta sora anu ribut teh beuki tarik kadengena. Kuring jadi beuki panik nghareupan kaayaan siga kitu. Kuring nempo ka sabudeureun eta kosan. Eueuh hiji-hiji acan jalma anu kaluar ti kamarna sewang-sewangan. Nah kamarana ieu jalma peuting ieu pamikir kuring. Dina kaayaan keur bingung sarupaning kitu. Ujug-ujug kadenge sora HP disada. Kuring ngorejat. Astagfirullah.
sing horeng. Kuring kasarean basa tadi teh. Teing pedah manteng teing pikiran karena suara cerik awewe di kamar sabelah. Anu akhirnya kuring jadi ngimpi pikasieun. Barang ditempo HP anu aya dina leungeun kuring. Sing horeng tukang ojek anu ngabejaan. Yen manehna geus aya di hareupeun gerbang kosan kuring. Nya kuring cengkat tina kasur anu langsung muruk ka handap. Sangkan nyokot pesanan kuring. Alatan ngimpi sarupaning kitu. Awak kuring nepi ka baseuh. Kusabab kesang anu bijil tina awak kuring. Basa geus aya di luar kamar kosan. Sajeroning kuring muruk ka handap. Angger aya rasa anu beda. Basa kuring ngaliwat palebah hareupeun kamar nomor 7 eta. Kuring asa hayang ngareret ka palebah kamar eta. Kaayaan kamar eta harita poek. Teu katempo caang-caangna lampu ti jero kamar. Sanggeus aya di handap. Nyawae hareupeun gerbang geus kasampak tukang ojek keur ngajanteng bari nyepengan keresek di leungeunna. Tungtungna datang oge pesanan kuring. Nya kuring nyokot eta pesanan bari teu poho mayar. Dina kaayaan kuring keur mayar eta pesanan kuring. Torojol salah saurang jalma make motor anu sarua ngeusian salah sahiji kamar di eta kosan. Manehna asup ka jero buruan. Ngaliwatan kuring jeung tukang ojek anu keur ngajanteng di lawang gerbang. Sanggeus tukang ojek pamit rek balik deui. Nya kuring oge asup deui ka jero. Bari teu poho ngunci deui panto gerbang. Bari lempang murudi ka palebah tangga. Kuring nempo jalma anu keur markirkeun motorna. Saukur basa-basi. Nya kuring nanya ka manehna. Baru pulang, Mas? Oh iya mas, biasa ada tugas dadakan dari dosen. Jadi tak coba beresin dulu. Si masnya baru ya ngekos di sini? Iya Mas, baru semingguan lebih saya ngekos di sini. Isi kamar nomor berapa mas? Kebetulan saya ngisi kamar nomor 6 Mas. Oh gitu ya mas. Ya semoga betah ya mas. Kuring rada saeutik aneh ngadenge omongan jalma eta. Dina nada nyebutkeun mudah-mudahan kuring betah. Siga anu ngarasa teu yakin dina ngomongkeunana. Nya kuring iseng nanya ngeunaan kaayaan eta imah kosan. Mas, kalau boleh saya tahu sebelah kamar saya yang nomor 7 siapa yang nempatin Mas? Ngadenge pananya kuring sarupaning kitu. Manehna teu langsung nembalan. Manehna rada ngarandeg sakedapan. Bari neuteup kana panon kuring. Anu satuluyna ngarenghap rada jero. Waduh, mohon maaf mas. Sebenarnya saya juga bingung mau ngomongnya juga. Takut disangkanya saya nakut-nakutin si masnya. Tapi ya nggak mungkin juga saya ngerahasiain cerita ini ya. Sebenarnya kamar nomor 7 itu sudah lama kosong. Sudah tidak ada yang ngisi mas. Semenjak ada kejadian ada perempuan yang bunuh diri di kamar itu mas. Ngadenge beja siga kitu. Kuring reuas kacida. Asa teu percaya kana omongan jalma eta.
Katanya sih gara-gara hamil sama pacarnya, tapi pacarnya gak mau tanggung jawab. Malahan sebelum bunuh diri, mereka berdua bertengkar hebat. Saya yang udah lama ngekos di sini, dari semester 1 tahu kejadiannya. Tapi waktu itu saya gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa dengar suara mereka bertengkar saja. Sampai besoknya ditemukan si perempuannya sudah mati gantung diri di dalam kamarnya, Mas. Semenjak kejadian itu gak ada yang mau ngisi kamar itu atau kamar sebelahnya. Pernah ada yang sewa kamar itu dan gak tahu ceritanya. Gak selang beberapa minggu sudah keluar lagi dari kamar itu. Dengar-dengar katanya sih sering dengar suara perempuan nangis sama ribut-ribut gak jelas. Padahal gak ada siapa-siapa. Gitu cek beja eta jalma. Ngadenge caritaan sarupaning kitu. Kuring ukur bisa ngahuleng. Anu satadina kuring nyangka yang kejadian anu kealaman ku kuring teh saukur ngimpi. Sing horeng bener ayana.